naona ieu nya kok hade-hade rasa misalnya mesti hade mesti hadekeun kieu kitu naonanya dulu kalau ayah si menyek deh ip kernaun ye ieu ceng keur ngahadekeun casan ya teu nyaho kunaon ya ceng parasa ngadat bae geus dikukumaha eueuh teu bisa keneh bae pundung meureun kusebab kamari ku aing diacuhkeun ditinggalkeun ngalakeong. Buh atuh coba burung dirande sugan bae gitulah rerep pundungna daekeun